Kukurilingan katilu tempat neangan daun jeruk keur mulasara sambal mercon ati ampela. Carita nama ieu teh si Buni teh karek beres pagawean di luhur. Teu di video bieu teh nu di luhur mah. Nyeta da keur sarareungah besti keur hayang bubudugulan we si Bunitna. Tah ieu urang marinkeun heula sangu poe moal dihaneutkeun dina kompor da saeutik. Engke we urang tumpangkeun dina sangu nu weuteuh. Tah ieu beasna keur dimaranian heula besti. Atuh geus bersih mah hayu we urang semplokeun. Tah asukeun ka dinya ulah poho we dijetrekeun. Bari nungguan si sanguna asar, tah urang mulasara ieu besti. Dua poe ka tukang teh aya nu nawaran. Ieu aya ceker cenah jeung ati ampela saanueun. Meung penghargaan keur rada murah cekeng teh atuh dibeuli we ku si Buni teh duanana. Heueuh keur sutak stok we dina kulkas maksud teh. Kulantaran dina freezer pinuh. Heueuh pinuh sote ku kemang es besti. Jadi we kieu siga babak belur cokorna. Nyata pandi teuneuna di hanapna. Bari kot sup we teu diberesihan heula ku si Buni teh. Tah geus meunang beresihan mah urang tinggalkeun we heula. Lanjut we ieu nama urang nyangsangkeun baju juragan. Atuh tarek we ning si Buni teh kana tangga keong racun. Trojol we tina kandang japati. Samemeh nyangsangkeun baju juragan. Tah ieu urang dudutan heula bubututan anu arasakna. Alhamdulillah ieu nama besti tara aya nu nyesa. Seperti biasa urang titipkeun heula dina kenteng. Atuh gebrukeun we ning tah. Lanjut we aya nama urang ngibringkeun baju anu juragan. Singkat cerita ngibringkeun geus beres. Hayu we urang turunkeun ieu bubututan nu arasakna. Geus namru kitu mah urang tinggalkeun we heula. Rek balang siar heula samara besti. Urang heulakeun masak ati ampela. Apan rencana teh erek nyieun sambal mercon ati ampela cekeng teh. Marah teu kudu nyieun sambal deui. Apan ari kitu mah sambal jeung deungeuna teh geus ngahiji dina samenu. Atuh geleuyeung we ning ieu si Buni teh tuangan teangan. Tah ieu meuli sere. Tuh nya teu pupuguh jol meuli bonteng si Bunit mah da. Padahal eueuh dina catetan. Tah tuluy we meuli cabe keriting beureum. Marah rupana meronyoy. Ditambahan we muncang ning ieu kari daun jeruk, jahe jeung marinasi anu encan teh. Kulantaran teu aya cenah kosong di dieu mah. Atuh geleuyeung we ning ieu si Bunit teh neangan deui ka jero. Jolgok we jeung jahe ning tah. Langsung panggih deui jeung marinasi. Dikeresakeun daun jeruk mah eueuh sia besti di jero ge. Singkat cerita ieu si Bunit geus dilemur. Ari pek teh eueuh ning ieu di warung tatangga ge. Ari pek teh karek inget sia besti. Apan ieu di tatangga gigireun aya tangkalna. Dasar kudu kukurilingan heula we meureunan ieu mah. Ning ieu alhamdulillah geus meunang. Tuluy we aya nama urang godogeun heula si ati ampelana. Cengcelekeun daun jeruk jeung awuran marinasi. Tuluy we tutupan. Bari nungguan ati ampelana asar, bari urang nyiapkeun perbumbuanana. Biasa we ning ieu bumbuna mah bawang bager jeung bawang bangor. Ditambah muncang 3 jenil. Tuluy we siksa cabe keriting jeung cabe cengek. Jahean we saeutik. Ieu si ati ampelana geus asar. Tuluy we dikereutan siga kieu ieu. Tuluy we gojojoskeun si perbawangan anu meunang nyiksana. Ulah galeh sing nepikeun ka seungit. Tuluy we bahekeun si percabean anu meunang nyiksana. Alungan deui daun jeruk jeung sereh. Tuluy awuran bumbu penyedap. Ditambah deui kecap manis. Atuh burulukeun we ayeuna mah lalakona. Tuluy digulah galeh sing nepikeun ka rata. Singkat cerita sambal mercon ati ampelana geus asap. Hayu besti ayeuna mah urang hablemkeun. Dicocol ku sangu haneut ge ieu mah ngalimed pisan. Ditambahan we ku bonteng keur ngaleungitkeun giung. Sok tarikan volumena besti.